Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi kasadayana wilujeng tepang deui sareng sim kuring balik hideng channel. Anu mana sapertos biasa nyaeta sim kuring dina tiap wengi sasih Ramadan nyaeta nyanggakeun ka para wargi sadaya dongeng Sunda, dongeng enteng kanggo murang kalih, tapi mudah-mudahan ieu dongeng wios mung sakedapan, mudah-mudahan sing aya guna sareng manfaat tapikeun urang sadaya. Dina wengi ayeuna nyaeta wengi anu ka-18 ibadah saum. Mudah-mudahan urang sadaya dipasihan kesehatan, keselamatan, keberkahan oge teu hilat. Mudah-mudahan urang sadaya sing aya dina lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah ya rabbal alamin. Mangga bilih nyang kolong kana waktos dina wengi ayeuna sim kuring bade nyanggakeun hiji judul dongeng Sunda nyaeta Sasakala Situ Buleud Purwakarta. Wilujeng ngadangukeun. Kacaturkeun dina zaman Bupati Raden Arya Suryawinata anu kagungan jujuluk dalam sholawat, aya oge anu nyebat dalam santri. Harita jeneng Bupati Kabupaten Purwakarta di Karawang. Kulantaran Karawang sok mindeng kacaahan sabab katotog ku Walungan Citarum, nyapuser daya dipindahkeun ka Wanayasa. Sanggeus puser daya pindah ka Wanayasa, dalam santri boga maksud pikeun mindahkeun deui kabupaten kabelah Lebak. Disebut Lebak soteh pedah Wanayasa pernahna aya di luhureun. Di suku Gunung Burangrang satuluyna dalam santri munajat ka Hyang Agung sangkan cita-citana tina kanan. Waktu mujasmedi dalam santri menang ilafat. Saenggalna anjeunna ngageruan cutak, aya nama meureun wadana. Eta wadana dibere pancen pikeun neangan tempat anu pantes dijadikeun puseur dayeuh kabupaten. Dina impian dalem yen tempat anu pipanteseun pikeun dijadikeun kabupaten teh nyaeta tempat anu aya kobakan cai sarta tangkal Tanjung Tilu. Mamang cutak peuting teh kaula ngimpi ari dina impian teh urang kabehanana aya di hiji tempat anu pikabetaheun. Tempatna di belah Lebak aya kobakan cai jeung tangkal Tanjung Tilu. Ku kituna ayeuna keneh mamang geramiang jugjug eta patempatan upami geus kapanggih geuwat lapor ka kaula. Punten jadi aya lepat ya. Dalam santri harita sumangga kaula nun ayeuna keneh mamang sejak permios bari ka tempat patempatan teh. Pikeun batur keung di jalan mah ngajak wae ponggawa duaan ceuk dalam santri. Gancangna carita cutak teh indit kalebak neangan tempat seperti anu dipisaur ku dalem teh. Kaayaan harita masih keneh leuweung geledegan. Tangkal kai jeung kakayon sejena rembet keneh matak hese lumangku gagancangan. Komawa atas tungtung kulon Wanayasa sajabat dirembet ku kakayon teh jalan oge rumpil. Atuh cutak jeung duaan punggawa teh teu sirikna netera akar ngembing jangkar mapai-mapai jalan pikeun neangan tempat anu cocok jeung impian dalem.
Saterusna cutak teh nepi ka hiji tempat anu masih keneh leuweung ganggong simagonggong. Manehna ngadadak nyieun heula jalan, ngabukbak leuweung. Teu lila anjog ka hiji tempat anu aya kobakan cai, tempat pangguyangan badak anu jolna ti Simpeureum jeung Cikumpai. Kitu deui di sabuleureun eta kobakan cai teh aya tanggal Tanjung Tilu persis jeung impian dalem teh. Cutak atoheun manggih eta patepatan teh, saterusna manehna ngalaporkeun hal eta ka dalem. Geus kitu mah dalem kalian dibarengan ku cutak ngajugjug ka eta patepatan. Sabada dibeberes tempat teh dingaranan Sindang Kasih. Sindang hartina eureun heula, ari kasih tina kecap asih, jadi Sindang Kasih teh hartina tempat eureun anu pikasarepeun pikarasepeun jeung anu pikaasihin. Nurutkeun carita harita aya hiji lalaki tukang ngalalana nu ngaranna Purbasari. Ilmu pangawaruh Purbasari estu nyong colang nepi ka pake ku dalem dina nguruskeun rupa-rupa pasualan. Kitu deui nalika puseur dayeuh rek dipindahkeun ka Wanayasa ka Sindang Kasih, Purbasari dipentes pangabisana pikeun memeres eta patepatan. Purbasari dijenengkeun cutak di Sindang Kasih ku dalem Arya Wira Suryawinata. Kaayaan Sindang Kasih beuki rame nu dumuk ngalobaan. Sanggeus ningali kaayaan sarupa kitu, Purbasari indit deui ka belah kaler anu akhirna anjog ka wewengkon Cikampek ayeuna. Kalungguhan cutak di Sindang Kasih diganti ku Raden Rangga Natayuda. Ari eta pangguyangan badak teh ku cutak Raden Rangga Natayuda satuluina dibebenah dipapantes dijadikeun hiji situ. Kitu deui wewengkon di sabulureunana diberes. Tempat-tempat anu tadina lung kawin dirarata nya jelek bae jadi pelataran, anu kiwari jadi pelataran lemah karesidenan. Atuh urut pangguyangan badak teh sanggeus dipapantes mah robah jadi hiji situ anu katelah ayeuna situ Buleut teh. Anu kiwari jadi sarasa hiji kareus warga masyarakat Kabupaten Purwakarta nyaeta situ Sri Baduga. Panginten pamiti lepet gitu. Mangga rupina dongeng dicekapkeun dugi ka dieu anu mudah-mudahan sing aya guna sareng mangpaatna tina carita ieu. Atuh salajengna kuring saacan amit pungkur, kuring nyuhunkeun dihapunten boh bilih aya carita anu kirang pas atau anu kirang bernah. Atuh salah kanggo salajengna mangga wilujeng ngajalankeun ibadah saum anu ka-18 dina dinten enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.